Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu ari bagian anu kahiji fitaati dina mertelakeun taat. Iklam kedah terang anjeun anna awamirallahi ta'ala saenyana pirang-pirang perintah Allah ta'ala faraidu eta aya pirang-pirang fardu kaparduan wa nawafilu sareng aya pirang-pirang pasunatan. Fal pardu maka ari pardu eta rasul mali pokokna harta wa huwa ari itu rasul mal eta aslu tijaroti anu jadi modalna tijaroh perdagangan perniagaan. Wabihi sareng ku itu pardu tahsulu hasil naon an-najatu kasalamatan. Wa naflu sareng ari naflu ari sunat huwa ari itu naflu eta aribhu bati. Wabihi sareng ku itu naflu al-fauju ari kabahagiaan bidarojati kalawan pirang-pirang darajat anu luhur anu seueur. Qala ngandauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu parantos ngadauh saha Allahu tabaraka wa taala saha Allahu Gusti Allah tabaraka maha berkahan Allah wa taala sareng maha luhur Allah ma taqarraba teu pati-pati ngadeukeutkeun teu pati-pati taqarrub ilayya ka kami saha al mutaqarribuna jalma anu taqarrub kabeh bimisli ada ima kalawan misil ngalaksanakeun perkara ngalakonan perkara ibtaradtu anu parantos mardukeun kami alaihim ka ieu mutaqarribun wala yajalu sareng teu eureun-eureun saha al abdu jalma yataqarrabu anu gawe taqarrub ieu abdu ilayya ka kami ka kuring bin nawafili kalawan pirang-pirang pasunatan hatta uhibbuhu sehingga mika cinta kami hu ka itu abdu fa ida ahbabtuhu maka di mana-mana mika cinta kami hu ka itu abdu kuntu maka bukti kami sama ahu eta ngaraksa kana pangdengena abdu alladzi anu yasma'u sok nguping ieu abdu bihi ku itu samu wa basarahu sareng ngaraksa kami kana paningalna abdu alladzi anu yabsuru ningali ieu abdu bihi ku itu basar walisanahu sareng ngaraksa kami kana lisana abdu alladzi anu yang tiku ngucap itu abdu bihi ku ieu lisan wayadahu sareng ngaraksa kami kana tanganna abdu allati anu yabtusu sok bertindak atanapi ngeupeul itu abdu biha ku ieu yad warijlahu sareng ngaraksa kami kana sampeanana abdu allati anu yamsi sok leumpang ieu abdu biha ku itu rijl walang tasila sareng moal nepi ayyuhat tolibu he tolib anu nyaluprih ilal qiyami kana ngalaksanakeun bi awamirillahi ta'ala kana pirang-pirang perintah Allah ta'ala illa bi muraqabati qalbika iwal ku muraqabah hate anjeun wajiwarihaka sareng anggota anjeun pilahadotika dina pirang-pirang lirikan anjeun wa anfasika sareng pirang-pirang napas anjeun minhi nitasabbuhu ti kawit enjing-enjing ilahi nitamsi dugi ka pasosonten pa'alam kedah terang anjeun annallaha ta'ala saenyana Allah ta'ala mutalli'u
eta dat anu maha ningali ala domirika kana hate anjeun. Wa musarrifun sareng anu ningali ala dohirika kana dohir anjeun, wa batinika sareng kana batin anjeun. Wa muhitun sareng dat anu ngaliputan bijami ilaha dotika kalawan sakabeh lirikan anjeun. Wa hutrotika sareng kereteg anjeun. Wa khutwatika sareng lengkah anjeun. Wa sairi sakanatika sareng sasesana cicing anjeun. Wa harokatika sareng tingkah gerak anjeun, robah anjeun. Wa annaka sanyana anjeun pimuholatotika dina cacampuran anjeun. Wa hulwatika sareng dina nyepen anjeun, nyepi anjeun. Mutarodidun eta anu bulak-balik baina yadaihi antara payuneun Allah, antara kersaning Allah. Fala yaskunu maka henteu cicing fil mulki di kerajaan atanapi di alam mulk, wal malakut sareng di alam malakut, saha sakinun jalma anu cicing. Wala taharroka sareng henteu gerak, henteu robah, saha mutaharrikun jalma anu gerak, illa wajabarus samawat terkecuali Allah anu maha perkasa dina pirang-pirang langit wal ardi sareng jagat. Mutaliun eta anu ningali Allah alaihi ka mutaharrik. Ya'lamu uninga Allah khoinatal ayuni kana hianatna pirang-pirang panon. Wama sareng kana perkara tahpa anu tuhfiya anu nyamarkeun naon asuduru hate. Wa ya'lamu sareng uninga Allah asarro kana rahasia, wa uhfiya sareng kana anu banget dirahasiakeun. Pata adab maka kudu gawe adab anjeun ayyuhal miskin, hai miskin, dohiron dina dohirna wa batinan sareng dina batinna. Baina yadayillahi ta'ala antara payunan Allah ta'ala. Ta'addubal abdi kalawan gawe adabna seorang hamba ad-dalili anu nuduhkeun al-mudnibi anu boga dosa. Fi hadratil mulki di payunan Allah anu maha ngamilik, al-jabbar anu maha perkasa, al-qahar anu maha maksa. Wajtahid sareng kedah ijtihad anjeun, kedah ati-ati anjeun, alla yaroka kana supaya teu ningali ka anjeun saha maulaka pangeran anjeun, haesu nahaka sakira-kira nyegah ieu maulak ka anjeun, wala yafkidu sareng henteu sepi ieu maulak ka anjeun, haesu amaroka dina merentah, dina mangsa marentah ka anjeun. Walan takdiru sareng moal kawasa ala dalika kana eta ijtihad illa bi antujai iwal yen ku ngabagi-bagi anjeun auqotaka kana pirang-pirang waktu anjeun. Watu rotiba sareng iwal ku nartibkeun aurodaka kana pirang-pirang wirid anjeun. Min sobahika tina waktu subuh anjeun atanapi ti enjing-enjing anjeun ila masa ika nepi ka pasusanteun anjeun. Pasgi maka kudu ngaregepkeun anjeun ilama kana perkara yulki anu geus disampaikeun ilaika ka anjeun min awamirillahi ta'ala tina pirang-pirang perintah Allah ta'ala alaika ka anjeun. Min hini tastaikidu ti mimiti waktu hudang anjeun min mana mika tina sare anjeun ila wakti ruju ika nepi ka waktu balik anjeun
ila madja'ika kana tempat sare anjeun. Pada bab pertama atau bagian yang pertama tentang mematuhi perintah Allah, ketahuilah sesungguhnya perintah Allah itu ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Perintah Allah yang wajib itu diibaratkan sebagai modal di dalam perdagangan, yang mana dengan adanya modal inilah perdagangan dapat berjalan dengan lancar. Maksudnya, dengan menjalankan perintah wajib inilah maka akan selamat, terhindar dari siksaan. Sedangkan perintah yang sunnah itu diibaratkan sebagai keuntungan. Dengan keuntungan ini dapat diperoleh beberapa derajat kelebihan. Maksudnya dengan menjalankan perintah sunnah ini, kesenangan dan kebahagiaan dapat dicapai atau dapat kita raih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli ada'i maqtaradtu alaihim wala yajalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa ida ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabsitu biha wa rizlahu allati yamsi biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, orang-orang yang berusaha mendekat kepadaku itu tidaklah dapat berhasil kecuali dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah aku wajibkan. Seorang hamba secara terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Sesudah menjalankan yang wajib, pasti Allah akan mencintainya. Apabila aku, kata Allah, telah mencintai salah seorang hambaku, maka aku akan menjadi pendengar penglihatannya, ucapannya, dan juga tangan yang dibuat untuk menyentuh, juga kakinya yang dipakai untuk berjalan. Wahai orang-orang yang menuntut ilmu, engkau tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah terkecuali dengan menyadarkan hati dan seluruh anggota tubuh di setiap saat, mulai pagi hingga sore, agar senantiasa bersama dengan Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui hatimu, mengetahui dohir dan batinmu, mengetahui gerak langkahmu baik ketika bersama orang banyak maupun ketika sendirian. Pendek kata, dalam keadaan apapun engkau selalu diawasi oleh Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, itu tidak bisa lepas dari perhatian Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Di dalam surah lain Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, tepatnya pada Quran surah Toha ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, fa innahu ya'lamu sarra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dengan demikian maka engkau harus bisa menjaga tingkah laku dohir maupun batin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merendahkan diri di hadapannya seperti layaknya seorang hamba yang hina, yang banyak melakukan kesalahan di hadapan raja yang gagah perkasa. Berusahalah engkau sekuat tenaga menjaga diri sehingga Allah tidak melihatmu menjalankan perbuatan yang dilarang, dan usahakan pula engkau dapat menjalani apa yang Dia kehendaki. Engkau tentu tidak akan dapat berbuat yang demikian itu terkecuali jika engkau mau membagi waktumu dan engkau susun bacaan-bacaan mulai pagi hingga sore. Oleh karena itu, perhatikanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sunnah yang ditetapkan untukmu mulai bangun dari tidur sampai engkau akan tidur kembali.
Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.